Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan anu kamari katunda dina carios kalayan judul Curi Buntut Nalu. Karangan Bapa Entang Sumarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kamari teh anya sok kitu eta teh biasa keur bangsa urang mah kaum gembel sok teu kuheun teu omong mabiut nyambungan lurus kitu mah eta teh. Nah pada miri waktu bapa budak maot henteu angkat ka dieu ku emak teh kacida di arep-arepna da taya deui kapan sobat medokna lianti salira. Kumaos kuring teh taledor mak da sanes teu inget kaki sobat teh mungku emak oge tangtos ka maklum banginten da waktu kuring jeung ki sobat jarah teh harita manibang-bang kolentang neangan duit keur pasang teu sirikna ngagadekeun sirah bae mak. Da ingetan teh lebar benang hese capek lamun teu kapasangan teh alhasil kuring make duit panas da ceuk pikiran teh kumaha engke bae urusan anak mah asal aya duit keur pasang bae da piraku angka benang da basa penting teh kasalahan mah tapi buktina mah kalahkah nyosok jero deui bae. Pasangan benang anjuk ngahutang teh ka laut mani jauh pisan ari basang angka 60 jeung 40 na ari bijil angka 83 cilaka gede harita rasa kuring mani bumi alam oge ngadak-ngadak asa ngariut rarasaan pararoek teu puguh tetenjuan ari ras kana hutang nu geus salaput hulu rek kunaon dibayarna da pasang anu diandalkeun ditelem deui mangkaning kuring harita make duit pa Kapten Asikin keur meuli sawah di Cibuntu kagasab kabeh beak dipake pasang da ngarau ku siku tea bakat ngarasa sieun harita kuring kabur ka pangalengan ka lembur pamajikan menang 10 poe di ditu. Pamajikan nyusul bari ceurik lantaran cenah lamun kuring panggih rek dibedil atuh kapaksa sakadang mitoha bang-bang kolentang neangan duit jual jar naon nu bayu malah nepi ka ngagadekeun kebon jeung sawah sagala rupa nyiar duit keur ngagantian ka Kapten Asikin tea. Alhamdulillah duit dikumpal kempel teh aya milik nepi ka jumlahna nu kagasab tea ngan pakaya mitoha bea kabeh digadekeun. Saenggeus kitu mah karek kuring jeung pamajikan balik deui ka Bandung. Sadatangna ka Bandung buru-buru kuring beberes jeung Pak Kapten sanajan bari diambek oge nya teu burung bae beres bisa salamet teu tulus dibedil ngasaan timah panas. Tah kitu mah nu mata kuring teu bisa datang ka dieu waktu ki sobat maot teh lain inget ka sobat tapi kumaha da oge harita teh keur aya dina tok congok bedil
Kukituna atuh ayeuna emak ulah kirang sihapunten bae ka kuring. Pira kuku emah henteu kajudi mah kaayaan kuring dina waktu harita. Omong pada miri bari unggek-unggekan. Baraya kaum dangu ngadenge caritaan kitu. Harita mabiut unggek-unggekan bari tuluy ngomong kieu. Atuh pantes ari kitu mah paingan teuing pada miri teu ka dieu. Ari kitu alatanana mah yak tos kitu mah lain teu inget lain teu bela ka sobat teh. Tapi kusabab keur teu kapalang suwe sok teu ku henteu bae geuning. Di harita nepi ka ayeuna estu nete semplek nincak semplak teh estu lain bobodohan. Tah ari ayeuna maksad pada miri teh bade naon? Lah nya eta mah abong-abong kena kuring mah siganu katulah ku ngaran. Har naha kitu ceuk mak biut kageteun. Eta mah salah ngaran pada miri teh. Ceuk pada miri ngomong bari seuri. Salah ngaran kumaha Jang? Nya salah ngaran. Ai ku keukeuh salah ngaran bae Jang. Emak mah poekeun teu ngarti. Ceuk mak biut beuki kageteun bae. Atuh da mak pada miri mah masak pikarunyaeun pisan. Sabab bahasanya baka Jawa Tengah harita pada miri jadi pada molo. Los ka kadipaten pada miri jadi pada muru. Ngan bahasa ka Jakarta we ayat untungna teh. Sabab pada miri jadi pada mere. Eleh atuh ari kitu mah asa rek buntung jadi untung. Asa rek cilaka jadi bagja. Asa rek rugi jadi mahi ngabagi. Mucek kieu meureunya. Ayeuna oge pangna ka dieu teh rek ngabagi ka emak. Ceuk mabiut bari seuri. Emak mah tong percaya teuing mak. Eta mah tukang heureuy. Ceuk pada miri milu seuri koneng lantaran dikocok ku baturna. Heureuy kumaha emak mah can ngarti. Nya heureuy mak ngocok ka kuring. Pedah ngaran kuring pada miri. Mun di Jawa Tengah ngomongna sok ditolong jadi pada moro. Di Kadipaten di PS jadi pada mere. Di Jakarta di Teleng jadi pada mere. Eleh eta mah kacida teuing. Sugan emak teh nya we pada miri teh geus meunang kauntungan. Gede boro rek mecling da geus loba nu pada mere. Ceuk mabiut bari nyerenge seuri. Loba mak duit mah ngan geus dicatet dina bon nalo kabeh. Dimimiti pasang nepi ka ayeuna manimeh geus aya 100.000 na. Ari emak hoyong mahkeun ku kuring. Urut bon pasang teh digunjal ka dieu. Da ayeuna ge dikumpulkeun keur pangeling-eling nu ka laut. Ari dibarasan kuno kitu mah narah. Keur naon lain durukeun wungkul mah. Malah emak mah bosen jeung sok ka suat-suat deui ari nenjo bon kitu teh. Meureun asa bapa budak hirup deui. Ari emak sok ngomong nu lain-lain. Piraku anu geus bae make bisa hirup deui mah. Omong pada miri bari seuri. Enya piraku aya nu paeh bisa hirup deui mah. Sok asa teu kaharti pisan. Omong mak biut bari unggek-unggekan. Tapi ayeuna di dieu geus gujrud salalembur. Majar maneh teh abah hirup deui. Ngan warugana geus salin lain sawajarna. Ayeuna mah jadi anu marakayangan. Ngomongna kitu teh
bari ngarahuh napas siga nu kacida bingungna. Eta teh nyaan mak, majar maneh ki sobat geus jadi juri gantung, ceuk Padamiri bari neuteup. Ari gujrud namahnya kitu, tapi emak mah moal waka percaya can yakin, sabab can manggihan ku panon sorangan ngan saukur karek beja wungkul. Jadi emak mah teu acan manggihannya? Acan. Nah atuh ari beja majar maneh geus loba anu manggihan, catur tatalepa deui. Beja beja nepi ka kampung Cibuntu oge geus pada nyaho yen di dieu aya juri gantung. Kajadian nu gelo buntutna lo. Wah, atuh da beja mah sok ditambahan, sabeunyereun saremeheun mah sok jadi beda tina aslina. Yak tos kitu mak, ayeuna ge pangkuring jeung babaturan ka dieu teh boga maksud hayang ngayakinkeun kana beja nu geus naregab dea. Nah bener atawa salah eta beja teh? Pangna peuting-peuting ka dieu aya nu kacida pentingna, ari sababna teu kahalangan ku hujan, teu sieun ku peuting, teu inggis ku angin teh, lantaran rek nyusud maksud ngudag kahayang. Omong Padamiri bari unggeg. Eleh, nah hayang naon eta teh? Emak masok asa reuwas pisan. Omong mak biut semua bengong. Mak, oge langkung uninga, yen kuring teh jelema baragajul, beunang disebutkeun anu geus gelo ku buntutna lo, jelema edan ku pamaenan. Enya ari kitu kumaha? Ayeuna mah kuring balakawe ka emak. Ieu geura anu sabenerna mah, saenyana kuring jeung ieu babaturan teh geus dudukan kasakur nu kasebut lebus mah ku kuring didatangan, tapi hasilna hiji oge taya nu meneran angka jetu teh, malah beunang disebutkeun geus ngajongklokeun, nyilakakeun kanu pasang, haryaneun eta sakadang dukun teh meureun mere angka dirarampak bae tambah teuing bau sungut, pedah karagok geus aya anu nanya. Atuh jadi teu kapalang gundil, teu kagok bocok keur dugul nambahan botak, hutang beuki raweuy ka sasaha, geus era ngaliwat imah jeung pakaranganana, ayeuna geus ngangkleung diborehkeun ka batur. Kukituna kaliwat bingung, geus henteu kapalang gelo tuluy kuring nyiar deui tareka, teu bosen tatanya dudukun teh, sugan we aya nu rada lepus, rada mati tapi kabeh kosong jongklok, tacan aya nu meneran pisan. Barang dina hiji mangsa, kuring dodongeng jeung Bah Jangot, heureuyan bari moyan kuring meunang bongbolongan ti Bah Janggot teh, kieu cenah, lamun hayang meunang angka buntut mah ulah sok nanyakeun ka dukun, ulah sok jarah ka karamat, piraku ari jarah dipake maen mah, kapan jarah mah keur kasucian, nukang nonggong tina maksud anu aslina, sabar ari keur tukang pamaenan mah, kudu nanyakeun teh ka tukang maen deui, babakuna mah kudu ka tukang maen anu geus jadi jurig. Tah kitu mak, nu mata kuring datang ka dieu teh, kahiji nama panasaran ku beja, kadua nama suganyaan bae yen kisoba teh ayeuna geus jadi jurig, kuring rek menta angka ka kisobat. Kitu omong Padamiri panjang lebar pisan, nerangkeun maksudna pang datang ka dinya teh, lain lantang tambuh laku, lain datang tanpa beja, tapi nyusul maksudna hayang panggih jeung urut sobatna anu waktu harita geus jadi jurig teh.
Baraya kaum dangu barang ngadenge kitu harita mabiut rada ngahuleng teu sangka yen maksud semah teh kitu jauh dijugjug anggang di teang teh mana horeng hayang panggih jeung jurig buntut nalo mabiut keur ngahuleng harita pada miri nanya deui kumaha mak naha kalah ngahuleng amak mah duka teuing teu bisa nerangkeun nu sabenarna nah nyaan bapa budak teh paehna geus jadi jurig keun bae mak pikeun ngayakinkeun soal ieu mah ku kuring bae ayeuna kabeneran malam Jumaah Kaliwon kuring jeung babaturan hayang sare di kuburan Kisobadea kuring rek menta tulung ka emak pangnuduhkeun di mana eta kuburan anak teh eta di belah kidul kuleneun caringin nya kapan kuburan teh loba kuring teu nyaho nu mana-mana na bisi kasalahan ari kusorangan mah kapan aya ngaranan dina tutunggulna sarta dicirian ku tangkal jarak ti kenca katuheunana ge alus nama anter bae ku emak keun engke ari geus nyaho asana mah emak ku kuring dijajabkeun ke deui ka dieu baraya kaum dangu kulantaran kapaksa ku pangajak jeung teu hade bae deui lamun nolak teh siga jelema nu kurang hormat ka semah nya kapaksa bae harita nurut terus ngajajabkeun ka astana salakina sanggeus nuduhkeun kuburan anak mah tuluy balik deui dijajabkeun ku baturna pada miri nepi ka imahna deui baraya cag urang tunda mabiut nu di imah ayeuna urang neruskeun lampah pada miri jeung baturna teh nu harita keur dariuk di luhureun kuburan Bah Nali almarhum harita taneuh di dinya teh becek da puguh tas hujan nu sakitu ngecrekna kapaksa dariukna teh ditilaman ku daun cau beunang nilasan ti belah kulon wantu deukeut ka kebon cau nu nampeu keur dariuk uleung bari ngariung malah aya nu bari babacaan sagala rupa ngadagoan wanci nu mustari sugan meunang angka jitu pamere ti jurig buntut nalo beuki peuting angin beuki ngagalebug beuki karasa tiris matak norok tok gadoh tapi kutina parna kahayangna nya nguat-nguat maneh bae dipaksakeun sora lok-lok belok maning ngelak siga nu nyurakan ka jalma-jalma nu dari nu diuk ngaruksak akhlak matak helok lain melak sifat-sifat kahadean nu guna pikeun turunan tueu siga keur ngawiwiu ngalelewaan bari kuciwa hatena naha aya jalma nu ngabogaan jiwa raga keneh makerek nanyakeun ka jurig ka manusa nu teu sampurna ka roh nu markayangan sora lalai ngaguruh dina dahan caringin matak nambahan ka keueung dina sajeroning peuting anu sakitu eukeur jempena siga ngahaja nyegkateun bulu punduk kajam ka menit oge waktu mah nyerelek henteu karasa komo kuno keur nyepi kitu mah lantaran sagala sumangetna ditamplokeun kabeh musat kana kahayangna baraya kaum dangu beuki peuting beuki rehe combrek bae ukur rupa-rupa dedengean nu nambahan ka keueung teh kira dina jam 11
ujug-ujug aya nu ngabeletek siga sora pangpung nu murag anu keur tapakur opatan tea. Kabeh ngaliuk tapi tembongna ngan saukur pangpung wungkul nu ngagoler dina luhureun kuburan Bah Nali. Maranehna teu ebat teu kabengbat terus nuluykeun tapakurna husu niat hayang tepung laung pajonghok omong jeung jurig buntut nalobay. Kebrug siga aya nu nutupkeun panto kadengena anu eces tarik pisan malah mata keung sabab kadengena teh beti jero kuburan anu kumanehna keur dirariung tea di kuburan Bah Nali. Uringkak bulu punduk muringkak nating saryak carengkat tapi maksakeun keneh bae ngawani-wani maneh da kagok tujuanana malah ceuk pamikirna ge piraku rek diteureui buleud ku jurig mah. Iliwir aya angin leutik anu bijilna ti lebah kuburan pisan matak aneh kacida karasana kunu didinya mah mani nyecep tiis asa ditamplokeun gebog buruk bae. Palengseng ka ambu bau menyan jeung candana ngadupak kana irung malah mabek ka ambe bau rampe sagala rupa. Baraya kaum dangu eukeur mah harita teh malam Jumaah Kaliwon carek beja mah pantes waktu laliarna jurig jeung ririwah tambah ngambe anu kitu atuh munasabah pisan matak kukurayeun punduk teh. Aneh harita ting caruitna lalai di luhur tangkal caringin siga keur ngomong baceo malah ku pada miri mah ditengetkeun naker sarta dikantet-kantetkeun kana basa nu kahartieun ku manehna. Menang sajongjongan mah sora lalai nu ting caruit disarada teh jep bae jempe deui malah aya nu ngageret di jero kuburan Bah Nali siga nu nutupkeun panto. Kaayaan didinya jadi tiiseun deui ngan ukur hiliwir angin peuting nu karasa nyecep tiis hawar-hawar kadenge anjing babaung meulah kasimpean peuting. Kumaha euy ceuk pada miri ngaharewos ka baturna. Ah can manggih nanaon dewek mah jawabna. Tapi dewek ka dewek mah bieu aya nu ngaharewos kana ceuli ditampokeun ceuk pada miri. Naon cenah harewosna teh? Dewek dititah balik sarta kudu motongkeun tangkal jarak ti dieu bawa ka imah tuluy kukusan engket di ditu cenah bakal dibere angka mah. Aduh ari kitu mah hayu bae urang balik meuna meungpeung tacan beuting pisan. Heueuh hayu atuh omong pada miri bari jung nangtung pek motongkeun tangkal jarak kira 3 jengkal mah aya. Hayu urang baralik. Bring nu opatan nana baralik ka Cibuntu moro ka imahna pada miri teh di jalana rurusuhan pisan dah hayang buru-buru meraktekeun sakumaha harewosna waktu di kuburan teh. Baraya kaum dangu gancangna carita harita geus nepi ka imahna pada miri di Cibuntu malah geus ngarariung kukus nu geus meledug haseupna mulek ka luhur sarta eta jarak sapotong teh
diputer-puter dina kukus meledug. Aseup menyan sengit angin-anginan. Harita nu milu ngariung di tengah imah teh ukur nu opatan wungkul. Da anak pamajikan pada miri oge milu ngariung. Malah aya tatangga sagala nu resep kana buntut mah. Harita milu lalajo didinya. Didinya harita estu taya nu lemak nu nyare tiis jempling pisan. Malah ceuk paribasa tea mah lamun aya jarum murag oge pasti eces kadengena. Baraya kaum dangu keur kitu rieg imahna ngarieg 3 kali. Sakur nu aya didinya mani curing hak hatena karageteun pisan teu gugur teu angin. Naha imah nepi ka ngarieg kitu hiliwir bau candana hootrak siga nu muka panto sararea ngalieu kana lebah panto brai panto muka. Aduh 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 ceuk bojo pada miring ngajerit. Awakna ngeleper panona moloto teu ngiceup-ngiceup neuteup kana lebah panto. Sabab harita ebreh di lawang panto aya nu ngabedega bodas siga mait make baju boeh kene ngan lebah sirahna anu geus muka teh tembong letahna ngelel matana molotot buukna ngareuwig sarta tina lebah beheungna ngagusur tambang kene pikagilaeun pisan. Sakur nu aya didinya harita ngeleper kasima. Baraya kaum dangu harita di tengah imah anu ngariung didinya matana pada molotot kana lebah lawang panto. Dariukna ting alasor malundur ka sisi bilik. Bujurna bari disada ngarempot bari ngaheot. Tina bakating kasima nenjo nu kitu rupana kakara saumur hirup manggihan pikasieun. Sungutna siga dikunci taya nu lemek nu nyare ngan bujur nu cumarita patembalan jeung baturna malah bakat kabolosan disarada teu karasa ngadadak calana na baraseuh melenghir bau ti kakus burah bareh kana pingping boro jolna miheulaan barau endog jelema. Omo bangsa awewe mah rasana meureun kumaha nenjo nu kitu patut mah ngabadega siga jaga masih keneh baju bae masih keneh baju boeh kaang seumani meleber bau candana jeung rampe. Mata moloto tibalik letahna ngambai sajengkal matak ngingkiapeun pisan. Bau rampe jeung candana capa campur jeung bau kakus cing jadi bau ngarana campur aduk bau waduk matak nyingsat liang irung kadupak mani nyelesek di barengan napas muru ngahegak bakatin sieun. Kaclok maju ka hareup siga bangkong awakna jeger siga patok atawa patung bari ngagugusur tambang kene. Unggal gaclok unggal ngagcenghok ngalenyap ngacecek hate ngaranjuk numbuk jajantung sigarek nyasak baya kesangge nepi ka ngoprot bari ngajilan mapai tarang tinggaran celang sagede kacang kadele. Baraya ari gaclok ari ngised mata molotot sungut calangap
ciduh rambai teu karasa, bujur muruputan pabeja kanu boga, miheulaan nanya kasema anu pikagilaeun tea meureun. Jur, juran, jur bodas, juru gaclok. Ceuk pada miri bari undur-unduran, ngomongna oge siga nu kasima, mani arapap eureup siga kaeuntepan eureup-eureup. Gaclok deui, curi gantung ngagaclok ka hareup, ngadeuketan parukuyan nu meledug di tengah imah. Rempod bujur sararea ngarempod, siga belut nurek nyangut, ngelok dina liang rumpad rempod, ngan ieu mah ngarempodan teh bari sura seuri amis bujur disada mani murupu. Baraya kaum dangu waktosna parantosep, hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana, mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe jeung anu parantos satyana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Sakitu bae baraya kaum dangu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.